Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dina danget ayeuna hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan Kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab kagenep. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al waladul aminu ari ieu eta budak anu jujur. Muhammadun ari Muhammad. Waladun eta budak aminun anu jujur. Ya khofu sieun ieu Muhammad Allaha ka Gusti Allah. Wayam tathilu sareng turut ieu Muhammad amrohu kana parentah Allah. Wa zata yaumin sareng dina hiji poe qalat nyarios lahu ka Muhammad saha ukhtuhu dulur awewe Muhammad Su'adu tegesna Su'ad. Ya akhi hei dulur lalaki kuring. Inna abana sayaktosna bapa urang sadayana. Qad kharaja eta nyata geus kaluar ieu abana minal baiti ti imah. Pahaluma mangka hayu bina urang sadayana naftahu muka khizana to'ami kana lomari tuangan lina kula supaya nuang urang sadayana ma kana perkara piha dina itu khizanah minal makulati tina pirang-pirang katuangan alladzidati anu enak. Fa abuna mangka ari bapa urang sadayana layang zuru eta henteu ningali ieu abu ilaina ka urang sadayana. Fa ajabaha mangka ngajawab ka ieu Su'ad saha Muhammadun tegesna Muhammad. Haqiqatan dina kanyataanana ya ukhti hei dulur awewe kuring. Inna abana sayaktosna bapa urang sadayana. Layang zuru eta henteu ningali ieu aba ilaina ka urang sadayana. Walakin tatapmina amma ta'lamina naha henteu terang anjeun. Anallaha sayaktosna Gusti Allah huwa eta ari Allah allazi eta zat yang zuru anu ningali ieu ladzi ilaina ka urang sadayana. Pahzari mangka kudu sieun anjeun misla hadzal amali kana saumpama ieu pagawean al-qabihi anu goreng. Li annaki karena sayaktosna anjeun law akhadti eta lamun nyokot anjeun syai'an kana hiji perkara bi ghairi ridho abika kalawan henteu aya ridho bapa anjeun fa innallaha mangka sayaktosna Allah yaghdhabu eta bendu Allah alaiki ka anjeun wa saufa yu'aqibuki sareng bakal nyiksa Allah ka anjeun. Fa khafat mangka sieun saha Su'adu Su'ad wastahat sareng isin ieu Su'ad min su'i niyatiha tina goreng niatna Su'ad. Wa qalat sareng nyarios ieu Su'ad shahihun eta bener kalamuka ari cariosan anjeun ya akhi hei dulur lalaki kuring.
wa ashkuruka sareng nganuhunkeun kuring ka anjeun kasiron kalawan loba ala hadihin nasihati kana ieu nasihat at-thayyibati anu sae wallahu a'lam bishawab.